Teh pokoknya lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalabat. Bah, Ceng, calik. Masya Allah. Nanti calik. Jadi naon ceng yuk. Ke pulau naon tadi yuk. biasa nama ulang datang dia dukun sok nyaman ti heula Pak. Panyatangan film kalau jadi kia bah kuring datang ke dia nganter batur kuring iya maksudnya supaya iya batur kuring ya laku kabikang tiba laku kabikang cuma jalan minta tolong ke abah Gitu. Tuh ajar lah. Bikang udah ikut ke sorangan. Kira-kira kunaon Bah? Awak urang jurigan apa urang anu mosan Bah? Nyen teu laku kabikang Bah? Lain masalah ini muasaan apa naon. Emang geus beungeut sih anu geus nerempag pokona mah. Shit terus amat kain. emang lagi sama hasil telah aku kabikang tiba lah telah aku laku makanya kau diajak ke dia gitu Kumaha Bah supaya laku kawe Bah? Gampang tamang. Operasi plastik be. Plastik tirongsok teh es ketrok, tetina ember rajit kayak bisa itu. emang siapa hasil kabikang makanya dibawa ke dia supaya segera laku Kumaha sih ya ngajak dukun enggak kebeneran kek. nges tenang pokoknya mah kurang diajak ke dia dukunnya mah pokoknya mah ampun nu ti pamana bae datang ka dia gitu. Saha? Saya mangaranna wena. Kieu Bah. Ulama nekan sage los Bah. Yang penting awena geulis, mulus, montok Bah. Yang bahenol Bah. Berat mah. Teu sesuai jeung buat siap pokona. Emang ngaran sia saha, Ceng? Kemet bintang man Bah. Aduh, ngaran geus kampungan gitu nya. No. Kumaha hendak menang bikangna. Aduh. Kadang-kadang. Nges tenang pokoknya masih balik di dia sih laku langsung kabikangnya. Ya, Ceng. Cincin pakai teh abah ya. Yuk, dileungeun Bah. Beung sia. Aku leuleuh lah, Ceng. Pakai cincin mati kalau dina leuleuh. Batur sia menang di mana ya, Ceng? Kos kiamat. Tadi bah di Cidurian menang manggih keur nyangsang we dina rarahan. Dipulung da pula dibawa ka dia. Eta cincin dengekeun. Ya mundek modal, nekii, ulah dibawa ke kamar mandi sia. Oke Bah, siap. Asik, aing laku ieu mah jadi kabikang ya. Ulah atoh heula. Mana ye duit mahan? Nya, ngomong-ngomong berapa duit Bah? Ieu cincin 500.000. 500.000 Bah. Aduh. Sia, mau duit tuh? Aisyah kumaha yang diajak ka dia tapi teu mau duit kumaha anjing. Emang si aya bada duit? Kieu Bah. Bisa kieu. Sakieu doang, hayang beka bikang geulis, mulus, putih, duit 20.000 perak. Itu yang bener aku yang mau kebagian aja. Melawan malu dah, bangun itu, bangun. Berdua doang sialah, beakeun waktu aing bae. Beri bedang doang, hasilan itu. Cincin aing mana cincin aing sini. Cincin aing dah. Apa? Itu mah. Mustah. 20.000 doang saya taruh.